Hargung gitu. Kumaha ieu Mang Abasnya. Cenah arek datang ka imah. Diarep-arep teh eueuh wae Mang Abas, Mang Abas. Teu parugu Mang Abas mah. Arek meuli lauk teh. Aing mah. Yo pager ya. Geus tilu poe teh beres-beres. Hayo we geus pusing urang mah. Aing mah. Baringung ya teh Ya banges eueuh beas. Gas beak. Itu tak kena sedih sedang wae urang kumaha ieu Mang Abas balik. Urang mah ieu sok baringung we kieu teh. Lauk teh nya paling sangka jual wae ieu. Baringung kieu kan. Sugan wae atuh mangih duit gimana daripada kita mending ngasolah dia yang ngasolah dia boleh dia karena datang ke imah lah tapi jangan main datang ke imah aja nanti Mang Abas teh aduh awi seni beresan itu baik aduh usaha tiga jam aduh mereka lagi hutang imah apa lagi mereka imah Jadi ayah Mang Samit tapi aduh kunaon ieu teh siga nu gering ngahargung kitu. Mang Samit kunaon meuni di harudung kieu. Aduh. Ya, ayo naon? Kunaon? Aduh. Tiris. Aduh. Atuh tiris mah. Buka bajuna tiris mah, buka. Buka bajuna tiris mah. Oh, mau kena. Nah, sarung mau kena ieu mah. Kena wae Aduh. Karunya kan tiris mah. Harudung ge. Kumaha? Si mana ujang teh? Ieu ditanya Widam. Emut gaduh sampetan Mang Samit ka abi. Abi nuju Priyogi teh bade nagih tapi da kumahanya asa tega ieu ningali. Katinggalina jiga nu kieu nya. Kelajang da jika mantega mah san aya tuh. Warung mah kan mantega. Teu tega, lain minta mentega. Nya kieu. Tiraha geuringna tiraha. Tira. Kamari kan tadi ya datang. Saha nu datang ka dieu? Mang Abas gitu ka dieu ka imah. Ek naon? Mang Abas. Nya Mang Abas, kumaha Mang Abas? Nya kieu Mang Abas ti RT datang, si RT datang ka imah, kamari teh bejana cenah. Bansos cair. Iya, Mang Samit menang bansos. Sok sampe duit mah nyambung. Terus Mang Sami, Mang Abas. Kapan ku abi teh diragapkeun sok Mang Abas kumaha rek mere duit. Mang Abas, lain Mang Unang. Mang Abas. NANI?! お前はもう死んでいる。Unang, secunguk naon? Secunguk. Ai beurit. Ai duit tuh. Nya kieu kamari Pak Abas ka imah. Mang Samit. Mang Abas teh Mang Samit teh menang bantuan bansos cenah 600.000 yang 600.000. 600.000 Cenah 1.200.000. 600.000 Lain 1.200.000. Lain Mang teh Nyambung anjing duit mah nyambung. Iya. Jadah bisa nih Bang. Terus kumaha? Cenah ka imah teh dianterkeun duit teh ku Mang Abas teh. Di dagu
duit ka ayeuna kurujung datang si Mang Abbas teuing-teuingeun. Ka imahna yuk, urang tagih. Hah? Ka imahna urang tagih. Moal datang ka RT mah tuh, partner teh RT ka dieu. Oh, iya bodoh jangan terbaligung ya teh. Bingung kebuka duit deui, bingung naon. Jang boleh teh cik pangatur obat jang lah buat itu jang. Kadon nita, Beli paracetamol ya jang lah, serius teh jelas serius ya. Tadi teh minta duit, kadon nita. Iya, HP loba. Jual atuh. Oh, nya cik ya orang tebaannya cobaan itu pipin. Oh no. Julinta, buka mata jang terburung gitu jang. Oh. Nya bae TV mah keun we tok dipikiran. Teboga duit mah jual ku abi wae. So dilunaskeun lah. Nya kamari teh ngajual kamari si Mang Cas ya ka Emang. Kamarana si Mang Cas teh boga duit. Oh no. Itu atuh. Iya, kamari teh Mang Cas ka Imam datang. Ieu nu torek atau aing nu goblok kumaha sih nya. Aya suara mah jang halus jang, tapi aya kabar mana suaraan. HP itu bawa HP. Ulah nu batur eta mah, nu batur ulah. Nah, nu batur di dia nu si kahit lain. Kamari si Kahid datang ka dieu ngilu ngacas. Iya, kitu kamari ieu. Tadi bawa-bawa. Kieu dangukeun ieu. Ah, meureun nu si kahit mah dibawa. Emang samit lah jigana ieu mah. Ieu teh kamari ti BT Mang Cas ka imah ngagade ngajual. Sok cenah Mang Samit na bae lah 200.000 cenah. Kumaha teh ada mangsa Masa aya duit. nya kabaran si sakamari, tapi sakamari meuli Kumaha kamarina nginjem duit teh boga duit. Iya, kakak bae teh 200.000. Atuh boga hutang mah prioritaskeun. Oh. Nya teh di mata Aing mah ada TV bisa, mayat teu bisa. Urung cuma soraan jang di tengah teh naon jang soraan teh. TV. Da teh diurungkeun. Masing diurungkeunnya da curi motorik mah kadenge. Oh gitu. Heeh. Oh. Jadi kurang tarik kalau mana aku mah. Oh no. Apa usia awak mah kurang luhur anteuna ieu kalau luhur anteuna aku mah. Ka mana sih kah ieu teh aing. Jigana si eta mah bisa ngobrol jeung Mang Samit ya aing butuh pisan soalna. Ayo kopi. Kopi lah tuh. Kopi mah. Aduh, sekali aja lah. Dia tadi duduk. Ya, noman ya sagedeung deui ya. Diuk. Ngobrol jeung Mang Samit mah tiga nu lieur aing ngomong ka kaleri ka kitu. Ngopi jan. Nangru nana cairna ngopi mah. Boga kopina boga. Ayo kopi mah tuh kayak hari ini nyu. Kade minta kopi, mere topi dia kamari. Oh iya kamarinya orang teh kopinya salahnya. Kopi. Lain kopi salah. Geus kes ini nah. Kopi mah lah kamu bawa. Assalamualaikum. Salam. Cek aing ge. Tahu nggak ya tahu dia? Panjang ieu nanya. Ya. Bang Said. Ya. Yuk. Mana maneh? Iya, ku HP kamari tinggalin. Oh benar ya HP teh. Kan ayeuna mah urang di kampus teh ieu daring ngan belajar di imah. Daring teh naon? Teuing apa lah? Ya teh daring ya. Gering. Oh. Urang diajar. Yang urang teh teh gering ya. Gering mang teh. Naon jang? Lain. Abi ieu HP ka kantun kamari Mang Sami di dieu. Saat ka Mang Sami da ayeuna mah dengan diajar teh kitu di kuliah teh jadi daring. Gitu, jadi di imah diajar. Oh apal. Apal. Ya HP na cenah ka dieu tinggalin naon? WA. Iya Bang Said beda. Kemarin ka WA. Ya, kurang ditulis. Kurang ditulisnya. Ya. Ditulis tuh, aya buku tuh. Mana tulis? Tuh. Kan dia bukuna. Hah? Bukuna. Ya Allah. Bisa, berapa kan dia bisa kini dulu. Tongkrongannya narik dandan geus pusing aing teh tadi. Ya kebuka duit. Der kalau kami ngantur ka dokter, Lain, minta Bang. dahar. Kurang tenang. Mana gering?
Mas Samit mah ngomongna kudu jeung pulpen. Udah lagi. Kenapa kan itu kenaon? Bukan. Ya, kunaon Mas Samit teh nuju teh damang. Nuju teh damang. Mang Samit nuju teh damang. Iya, buku kadieu si Amang tadi tadi datang si Amang teh. Kadieu buku kira kadieu. Ngomong, yo siang ieu jeung adu ka ieu mah. Kurang bawa bukuna geura. Ya, bodoh sih. Kurang bejaan. Aneh mun ngomong jeung Mang Samit tulis. Ya. Ya tulis. Ah. Kita naon ieu gitu mah. Iya Mang Samit. Oh. Najin. Oh, eta. Oh. Nya geuring mah nya geuring. Tak kudu kitu ngomong jeung Mang Samit mah. Guru bayar hutang orang balik geus kurit ieu. Oh. Kalau wae kieu. Ya. Oh, emang tuh ya, tak kenal nulis, iya nulis eta di sekolah. Cik si Adul ka Mang Samit ieu. Ngerti ya nama. Kurang gimana Pak? Mun Mang Samit kudu ditulis. Minta tadi atau ini gitu ya. Gitu cenah. Jangan pulang lu. Karena iya nu mah abas dia beli lauk cenah wae. Enggak lah tuh mun emang di kita imaya sudah ayah datang ke dah ngomong sana emang teh menang iya menang bantuan langsungnya. Mang, iya pas berkahit ka dieu mah. Kan geus di warung Cenur. Hah, cenur? Kayaknya dia kudu ngomong apa? Nanyakeun cenah Mang Samit geus 2 poin teh ka dieu. Para bijang kan ujang masalah jadi mah teh mana gitu. Geus kok kahit teh dibejakeun. Mang Samit masuk di imah ka ditu Cenur. Kunaon cerita aya naon ka Mang Samit? Kamari rokok teu dibayar 2 bungkus. Oh, Ada gitu ya. ya emang teh kamar teh Ya. ngomong nama mereka ada dia Naon? tadi ngejakan ulin kalau itu cenur teh Gai we. ulin cenur teh ka ieu mah Lain ulin nanyakeun Mang kunaon teh nanyakeun Mang Samit Nur. Ieu cenah rokok terus teu dibayar 2 bungkus terus lami cenah kitu. oh kamari nya kamari kieu jangan kieu cenah kieu Wah, sok atuh cari tak kahit. Tanggap ya. Harap Bang Samit maaf. Torek teh jigana gara-gara topi. Cigana mu topina. jangan ulah nih bayar ieu mah namun Emang teh enak. dah. Yang Segitu gara-gara topi. kieu kamari teh jangan kieu kamari teh cenur teh mate kalarung ya mohon. mie dua mie jadi pokok teh kaduitan mie teh gitu jadi mie teh kamari teh pas pagi gitu nya mie Ini jeung rokok bere 2 bungkus. dua kamari teh mah pokok gitu tak kan Kurang coba nabi. Topina. Tos bro. oi shit tadi kan nah ada bagian kurang atau Naon? Nya Kurang. hah Kurang mah loba di Pangandaran. udah kurang eta kurang atuh dipake eta kumaha kurang mah di Yang kurang yang toke. Kumaha sih? mana goblok. Hah? Mana gelok. Tuh jodoh mah di ditu tuh. Bisa gitu cik baik. Aing nyobaan. Nyobaan. Lupa aing jadi kumaha ya? Tadi kamu tak toke. hah Oh, aing ngajak ngobrol. Mana hidung? I'm sorry. I'm not speaking Indonesia. You speak English for me, Kasih okay? mah jadi bule. Bule negro aja. Huh? What do you speak, man? I know. You speak English, please. You crazy. Oh no, no, no. I'm not crazy, bro. Ya sebentar lah. Bikin di kampus sama dia. Ah, geus pantes nih Mang Samit. Jadi Mang Samit abi ka dieu teh nya bade nyanak ieu kamari ka kantun. Itu ngajak ngobrol. Ka kantun abi mah bade wangsul deui nya. oh Nya Oh, nya. abi teh ieu ka kantun bade Tarik deui, nyanak gitu. ieu. Bade ieu belajar ayeuna.
Salah tuh. Mereka ngomong. Nya, abi balik kitu deui nya. Balik. Nya. Sekolah balik berarti lalu di dia hasil kadidukan dia ngobrol tuh baru. Memang kita tadi mana? Atuh mana geus apal topi Ya. Kumaha atuh teh? naon? Arek cek dulu Pak. Baik, harus diajar dulu lagi di kampus di dosennya geus. Tadi nanyakeun babaturan Lapar ah. lapar. Kami di nya abdi. Oh, iya sok. Assalamualaikum. Salam. Dia. Dadah, kita balik ke permisi. Torek.